Nemean ngikut. Minangka udah biasa nama ya kege. Mohon biasa nama atuh 100 penten. 100 juga namanya. 100 tuh. Di warung Bongor, Bu. Hah? Di warung Bongor. Ah, tidinya. Iya, mau. Oh, warung Muara. Mohon. Tidinya di Tonggol. Mana Bima paling pojok. Mohon. Caket. Mang Badong enggak? Mana tadi? Mohon. Nya ieu saha tuh? Abi mah iya minantuna Mang Apan. Saha? Minantuna Mang Apan. Apan? Mohon. Apan mana? Biaya anu tos maot. Anakna Mang Apan tos nikah deui ke urang pasir. Nikah ka ieu Mang Apan mah sanes kanu Kak. Yeyet. Anu gaduh seti mobil di ditu nih. Di pasirnya. Oh. Apan ieu tah? Apan di Uju. Oh, mohon. Mang Sembi Etin, Mang Opik. Mohon. Atuh apan Panena mah nikah deui Mang Apan teh. Mohon ka urang gorowong cenah. Ka urang pasir kitu. Pasir, Mohon. Anu gaduh. Ai ieu teh kayak di mana? Abi minantu asrina mah abi mah Ciurip, ai putra mah bapak mah abi Mang Ipong. Mang Musa Mang Ipong. Mamah Abdulas, Mang Ipong teh urang Ciomas. Putrana Aki Uju Biayah, Mariah. Atuh ieu teh minantu Mang Apan. Mang Apan anu Kak. Biaya ngantos maot. Biaya. Budak putra Mang Uju. Mohon. Mang Uju nu getos maot. Uju mana kamari anya kana nya maotna. Di dia dikubur teh. Mohon di dia dikuburna. Macam mati di tah tidinya caket bumi eta. Sok nyanak we ka dia teh. Nemea 3 kali ka dia teh. Jarang, da sok ku istri wae jeung ku istri atanapi ku rakana. Mana atuh teh bisa dicuburit. Di dia di pangdamelkeun bumi abi mah kumito ka. Oh, ku Mang Apan. Pangdamelkeun. Di dia di Cibucal. Kos manuk jadi pangdamelkeun. Dari mana caket saha? Payunan masjid. Payun masjid. Haji Ayat. Caket Payat. Pak Ayat. Palih kaler pendennya. Pak Ayat para payun-payun pisan jeung masjid eta. Mohon jeung masjid Waidi di dinya teh. Anu ieu jelas patanan Mang Opik nya di dieu. Mang Opik anu eta wiwi ieu Dede anu ayeuna bere nikahkeun nya cacan. Acan. Ke Sabtu cenah berangkat teh. Ngiring tadi tuh 100.000 cenah ongkos teh. Nah bus 10 juta cenah busna. Pariwisata meureun. Sudah tebih. Kan mah cekat 200 cek abi mah. Kudu sama 300-nya cekat jeung jajan teh.